dante tapi tunggara. Aduh ampun kurang nangela seueur pisan bogodana. Tetep gajah moal burung di pisono, hati kuring moal benang di bobodo. Daun iris saksina nu ngemplo hejo, panutan airna di antosan di bareto. Waktu mikirin apa hati jadi honcewa ngabibita daun hiris sisi gawi. Aduh ampun takdir teu beunang dipungkir beurang penting abdi teu boleh ikhtiar. Geningan sulaya indra panutan tambela. Peting harita pasak kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jasubaya nu pinuh ku kaenggahan mikeun hasi nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyut anjakan nikmat durian teu sangka bet bisa pekan horeng mi yuni balebat ngan ukur mata tibelan dateingan ku harianeun asih kuring nu dibikeun teu nyana geuning langieun horeng penting panungtung peting harita anu mawa kabagjaan kaasih dedekat tresna hese mapalera keunana lila pisan rek janglarna nyeri peri salamina panutan geuningat teu sangka anjeun geus boga gantian.
suku kaendahan mikeun hasi nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyutna hanjak kanikmat durian teu sakabeut bisa begat horeng di Yuni Palembang ngan ukur matak timbang sangat keinget ku harianeun ati kuring nu dipikeun teu nyana geuning langitkeun horeng penting panu ngecung
lepas sakeudik-keudik babari pisan mudelik nah atuh kudu kumaha rumah tangga cek manehna sakitu geus anak loba manehna eueuh elingna tengah batin cemang detik ngajujur nitah balik rek balik ka mana airanya indung bapak geus keboga rumah tangga jangan manehna geus teu kahitung lilana tibu jangan aja perawan ngapika geus trayana ari jodoh tatapakeun tapi ngapa kucrut baik tekaop lepas sakeudik-keudik babari pisan mundelik nah atuh kudu kumaha rumah tangga cek manehna sakitu geus anak loba manehna eueuh elingna tengah batin ngajeplang ngajeping ngajujur nitah balik rek balik ka mana geuning indung bapak geus keboga Masih bersama disebut lelengohan tapi geus rimbitan disebut geus rimbitan tapi kuring unggal saringan sorangan nya sebaju ku sorangan masak sangu ku sorangan geuning kieu rasana nu pisah lanjang mun nempok kana harta nyampak sagala aya tapi nak kakayaan teu bisa pikeun dijadi ukuran bukti dina rumah tangga antara kuring jeung anjeun teguhan teu hancur ku orang ketiga yang aduh angkeun sagara opak-opakan pikir geuringan cacang sajaroni pisah ranjang yang aduh angkeun sagara opak-opakan aya keunjeung ludeung sajaroni pisah ranjang Teh Siti Maesaro Teh Winarti Nangrang
diungkap